Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fahmi Nur Kolbi merankeun Kabayan. Tepangkeun wastapun Pina Imanda merankeun Nyi Iteung. Tepangkeun wastapun Ninda Fitri merankeun jadi mak. Tepangkeun wastapun Tiara Rahmawati merankeun Neng Onah. Tepangkeun wastapun Sayyidah Diansah merankeun Abah. Aya budak mani bersih cicingna di Sukadana Nyi Iteung pegat tali asih eta pisan judul sindirna. Pek atuh teteh Aa regepkeun sisindiran bade dikawitan. Bah, kunaon itu si Iteung? Ayo asa beurkeun. Hayu. Abah, emak, Kaci maragas meuli bulek anu dagangna meuni ku uleun. Kunaon Iteung ulang-ulang meuni jiga dong mah jualeun. ka warung meuli obat puyeng aya comro anu gaaleun. Wajar atuh Iteung teh hulang-hulang da si Kabayan pika sebeleun. Pamarican Pangandaran kaya pisan tetangkalan. Kunaon kitu Kabayan? Ku Abah orang paehan. Ka pasar meuli pakaian, ka warung meuli manisan. Ih Abah ulah kitu, da Iteung teh bogoh pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan Yona mangga kalebet. Di Pangandaran loba kumang, loba bule nu harideung. Kumaha emak apa daramang kuring datang rek nepangan Iteung. Alhamdulillah damang ka kebon memoga rantang kebona karasa keung tah gening Kabayan datang emang melang ka si Iteung. Ngajang ka imah bioon. Di jalan oba nu melom. Mana teh migawe naon si Iteung ceurik sisi balong. Daharna ka anu atah tutulna teh nyeri beuteung. Tah Abah si Kabayan tah tadi geus megatkeun Iteung. Ke indit bareng ke sakola di jalan manggih pala. Ke heula Abah ke heula. Kabayan rek ngomong heula. Inget ka pasar jeung si Mama aya nu gelo nuturkeun. Sok atuh aya ngomong mah kapaksa ku urang dengekeun. Aya jalma nu keur moyan Abah kana nepi kang bulgan yang maneh Kabayan maneh marajana debul. Moro bagong Pak make panah. Loba sato nu arani. Maneh tong gandeng onah da lain urusan maneh. Kacitan deui ngalahurang nyemparawan. Kan bae kumaha urang mah tong sok kalah ngalawan. Si Ici ke nyesel holiday bangetna kacida sangat garaneng mana garaneng tong kalana manjangan. Nuhun hapunten mak. Kela tuh walang jalan si Iteung mah. Mangga. Iteung. Ona Kabayan. Sok atuh Kabayan, Iteung, Onah, naon itu masalahna? Kieu Bah, Nang Sumanto keur nyirieun beuteung sanggeus dahar di si Andrian. Lain kuring teu bogoh ka Iteung ngan kuring teh rek fokus ujian. Icirah meuni keung kusabab babajurigan. Ih dasar mana teh Iteung, pandek ujian. Aya beurit dina para. Hampura Abah, hampura Iteung teh teu mikir kadinya. Tareng sagening ayeuna masalah teh intina mah teung si Cira kabogoh paujan ngan hanjaka kalah pepegatan mun bogoh ulah kamalinaan ayeuna masuk fokus ujian. Obat leho make insana meulina Dineng Yuliana hatur nuhun kana perhatosanana punten kana kalepatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.